Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah. Alhamdulillah abadi nawangi ieu sareng Kang Kevin masih tiasa nyarengan kanca kanggo ngalajengkeun dongeng anu maneh hanca tangtos nage anu katunda dina wengi kamari kanca. Mangga ahnya urang lajengkeun kanca kum wae kasadayana kanca-kanca abah wargi-wargi abah sanusantara sadunya. Mangga nyangakeun kanca si Buntung jago tutugan yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka pongkoh ari bibit buitna marga lantaran nama nyatina akibat soal-soal nu bareto keneh we alatan anakna disebakeun kasih jaka alias karna panyana teh atuh lain ngan saukur dipake kaulinan mana horeng bukti nyata nama ngan ukur saoleseun. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana datang ka imah tetela nyitar siah geus teu nyampak. Andi heg talete ka Maijah sugan we menang keterangan saeutik-eutikeun. Tapi luput Maijah oge ngabige ari lain Cipanon mah anu terus-terusan murubut ngabaseuhan beungeutna. Andi antukna jadi ngahuleng bari beungeut bareubeu kahebos kudu ngumbar Cipanon. Sarta bari teu ngaluarkeun ucap sakecap. Yut bae manehna turun ti imah sarta saterusna ngagidig ngambah jalan torobosan anu berasna ka jalan gede deket tutugan. Terus mentas jalan kabelah ditu mapai-mapai jalan satapak anu mun diteruskeun teh anjogna ka situ Cangkuang. Memang maksudna Andi oge harita teh deuk ngajugjug kadinya kasurung kusangkaan susuganan we nyitar siah ngabalecetna ka situ Cangkuang dumeh bareto kungsi dipake arulin teh kumaranehanana. Atuh kijantrang icilik tukangeunana nuturkeun bari ngajejempe maneh. Anjog ka sisi situ Andi sajongjongan mah terus we ngajengjen neuteup rung gunukna Nusa sartangan bray we. Naon-naon anu bareto kungsi kaalaman di dinya keur waktu paduduaan jeung nyitar siah. Ngadadak nembongan deui sabeuleuh geunjeurna. Ebreh ngalangkang dina bibir panon. Kacipta keur kumaha paripolahna nyitar siah harita. Kadenge deui kumaha galindengna sora nyitar siah harita. Jentre ngandung katresna nong toreng minuhan ceuli di antara pok-pokanana nupang akhirna. Geuning. Kang Andi, leres Kang Andi teh nyaah ka Itar. Tanya mah moal dipilari atuh Itar Kang Andi teh. Gara mulih we anggur mah sing hawatos ka emak sareng ka abah. Andi jojol nemalan maksudna mah ngan ukur ngagarentes di jero hate. Tapi teu karasa kereteg hate teh betembus kana kunyemna biwir. Sanajan bener ngan ukur ngagarendeng
Tapi cukup bisa kadenge jelas ku Ki Jantra. Nu harita keur nangtung teu jauh tukangeunana. Nya rada ngaranjuk oge. Lantaran sidik Andi teh ngomong sorangan, ngajak nyarita ka anakna bari eueuh jirimna. Kabeneran Andi heg mali ka tukang. Ku kitu teh mah terus rasa yen aya jelema tukangeunana. Teu bangun kaget, barang breh mireungeuh Ki Jantra teh. Katayap we manehna nyampeurkeun, bari pok nyarita. Teu aya geuning di dieu mah itar teh, Pak. Teu kapalih dieu panginten Jang Andi. Ki Jantra bari heg manehna luak liuk. Ret ka lebah nusa terus diteuteup salila-lila. Lain keur nyidik-nyidik urut dariukna Nyitarsih jeung Andi basa bareto teh ya. Tapi manehna keur nalek-nalek kabeh jerona anu cenah di dinya teh aya makam anu katelahna Sembah Dalem Arif Muhammad. Teuing bener henteuna mah. Lantaran manehanana tacan pirajeunan lunta-lanto ka palebah dinya. Leres teu kapalih dieu, Pak. Mangga we atuh urang mulih deui. Andi saterusna ngajakan balik. Nya mangga Jang Andi. Ki Jantra bali ngarengkah ngabarengan Andi anu geus mimiti ngeteyep leumpang. Kana nyakal, boh Ki Jantra, boh Andi. Saruana pada teu nyahoeun tempatna nu bareto kungsi dipake panyumputan ku Nyitarsih. Cacakan lamun nyahoeun mah tangtu maranehanana bakal nyarimpang ka lembur lolohan. Ngadatangan imahna Ambu Jumi. Sugan we atuh Nyitarsih teh ayeuna oge nyungsi deui ka dinya. Ongkoh deui pikeun Ki Jantra mah taya pikiran deuk los-los ka lebah dinya. Lantaran bang baungeun ku pangalamanana. Baheula keur waktu manehanana masih keneh jadi kapala begal. Tacan ngajodo jeung Maijah. Caritana manehna sa anak buahna sakali waktu make pirajeunan ngadatangan ka lembur lolohan. Tadina susuganan we aya milik. Tapi kakara oge lah loho geus aya nu narajang manten. Teu pira ngan ukur ku awewe saurang. Tapi karasana ku Ki Jantra wewesena si awewe teh lain deui hebatna. Teu pira pakarangna teh ngan ukur karembong. Tapi edas. Sakali ngebutkeun karasana bet matak lumpuh. Jaba deui gerakanana es tuning ka cidaringasna. Nu antukna manehna sabatur-batur terus we birat mangpret ka hujung. Ngararab di dinya di imah Maijah pi pamajikaneunana. Kitu ti antarana pangalamanana Ki Jantra baheula. Nu matak pantes manehna teu raret-ret acan ka palebah lembur lolohan teh. Sok sieun awewe hebat teh aya keneh. Sama sakali manehna nya kitu di Andi teu nitenan. Yen awewe nu dipikapaur ku Ki Jantra teh harita oge aya keur nyerangkeun we tina luhur kai. Anu tayalian ti Ambu Jumi nu bareto kungsi kacicingan ku Nyitarsih. Namun seuk teras ka di warah nya tah mangkluk teh. Eta meureun nu dicaritakeun anak teh. Ambu Jumi ngagarentes di jero hatena. Bari panonna rutret ka Ki Jantra jeung ka Andi anu keur noyor we di handapeunana. Ukur tembong tonggongna lantaran geus rada jauh ngaliwatan tanggal kai nu kumanehna keur dipake cicing. Geus kitu, cerelat. Ambu Jumi turun. Mendingan sakilat naker. Memang bener-bener hebat. Da eta we teu nimbulkeun sora saeutik-eutik acan. Cerelat kanu bala terus ngincid ngajugjug ka jero lembur. Sedengkeun Andi jeung Ki Jantra ongko-ongko we ngagardig sarta teu luak liuk ka tukang. Geus nepi ka hujung. Rada heula sakedeung. Geus kitu jung Andi init deui anu maksudna deuk terus ka Tambak Baya sambian bari maluruh Nyitarsih. Sugan we atuh kabeneran di jalan kapanggih. Oge memeh jung teh beak nya nyarita ka Pa Jantra. Yen manehna moal cicingeun.
tangtu nyitar sia bakal terus diteangan. Atuh bisi dek bareng, pasti manehna bakal merlukeun nyamper ka hujung. Katampi jangan ni mika heman teh mani teu kapalang. Mani kanan sitar. Nah, atuh mana teu beunang-beunang teuing dipikanya. Kalah kabur-aburan we gawe teh. Nah naon atuh. Pakarepanana kieu gawe teh. Maijah ngagarentes bari neuteup Andi nungan kari tembong tonggongna. Nya eta, puguh ge matak bingung mikiran si Itar. Jangan Andi sakitu totomplokanana. Tapi manehna keukeuh mugen. Paribasa teu werat nampina. Dumeh eta meureun dirina teh geus kung Ciceda. Ki Jantra mairan. Tapi dah katalian keneh kapan ku si Jaka. Gampang perkara eta mah. Mang lebe oge piraku teu nguruskeun. Kapan geus sakieu nya kalilaanana dilurjeunkeun teh. Kan ieu mah. Nah, jadi angkeuhan si Itar teh. Eta kapan dirina sasatna geus dirurujit heula ku si Jaka. Ki Jantra bari ngaret ka Maijah. Sedeng Andi geus teu temong deui jeurimna. Nya, ditayang kitu mah salah akang keneh. Maijah antukna jadi nyalahkeun ka salakina. Salah kami kumaha? Sok gampang we maneh mari nyarita teh. Ki Jantra kontan morongos. Hai, ari akang. Gampil we di morongos teh. Nah teu rumaos kitu. Pan si Itar teh diparabkeun ka si Jaka. Da upami teu kitu mah panginten ayeuna teh. Si Itar teh tos ngajodo titah jeung Jang Andi. Maijana malah bari ngadilak. Itu. Kalah kanyangangang. Nunggeus manggeus we jah. Montong diungkit-ungkit bae. Mun teu kitu modar meureun kami teh ku si Jaka. Karen teu. Ki Jantra lain bae morongos. Tapi bari ti popolotot. Oge leungeunna mani meber-meber we. Kawasna deuk nampiling Maijah. Nya. Bungan saha tuh make kersa ngomplot jeung si Jaka. Gue anak jadi korban. Sapertos putu nyaah we akang mah. Abongkeun ka. Mageus jah gandeng. Pek. Ungkit-ungkit deui perkara eta. Hayang ditampili maneh teh. Ki Jantra nyentak. Bari ngamangkeun dampal leungeunna. Bener-bener kawas nu deuk nampiling. Mireungeuh nu jadi salaki ambekna teu beda we. Ti nu weureu ku cubung. Jep we atuh Maijah teu nembal deui. Kojengkang we manehna ka pangkengna. Geblug we. Ningangkeun maneh kana tempat sare. Sageruk we ceurik bangun nu kanyanyerian. Sarta ngan bray bae. Hiji kajadian geus ulasan taun ka tukang nembongan deui. Ebreh taya aling-alingna. Ki Jantra atuh sanggeus pamajikanana asup ka pangkeng. Leng bae ngahuleng. Bakuna mah kageuing ku caritaanana Maijah cikeneh. Sarta bray dewe naon-naon nu keur kacipta ku Maijah teh kumanehanana oge kagambar dina ingetanana. Nyaeta hiji kajadian nu geus kaalaman ku manehna katut ku pamajikanana. Kira-kira 17 tahun ka tukang. Sedengkeun Andi kanca. Sadatangna ka Tambak Baya teh teu sirikna dihiap-hiap ku Aki Musani. Puguh ka incu sorangan. Eukeur mah ti tadina oge. Memangna geus diberean hate nyaah. Samborong atuh. Da geuning sasatna getih manehanana sorangan. Mending ngamplang Andi. Aki Musani bari ngusapan kana sirah Andi. Nu harita geus diuk gigireunana. Sumuhun Aki. Nya mugi-mugi ulah kirang nya ngapunten. Andi bari ngareret. Breh ayeuna mah gurat-gurat beungeut akina teh aya memper-memper kanu jadi bapana.
Itu naon jalu. Da meureun loba kaperluan hidup teh. Aki Musani oge bari ngareret. Andi kahayang aki mah. Geus we. Maneh teh ulah incah balilahan deui ti dieu. Keur mah aki teh geus sakieu nya kakolotan. Ongkoh hayang we atuh riung mung pulung jeung nu jadi incu. Saterusna Aki Musani rada-rada ngageuri nyaritana. Mangga Aki mung bade wawartos we heula ka Mamang miwah ka Bibi. Mung datang tos bakal ka abotanana teh. Tang tu. Ngan sing bisa we nyaritana. Tos Aki sarangna deui Aki. Nah teu aya emutan bade mulih deui ka Cirebon. Andi ngalegotkeun obrolanana. Geus kagok betah di dieu Andi. Nah maneh aya pikiran kitu hayang ka Cirebon. Aki Musani saterusna nanyakeun. Tenan we Aki. Hoyong terang ahli-ahli Aki sareng Nini. Area keneh pangintennya Aki. Nya area keneh we meureun ahli-ahli ti Nini maneh mah. Ngan ari ahli-ahli ti Aki mah geus tumpur Andi. Nu ti Cirebon satenan Aki. Dari Nini maneh mah urang dieu, urang leles di lolohan. Aki Musani rada ngahulang. Janten Nini mah ti dieu nya Aki. Mung Aki ti Cirebon. Andi terus teu telepek. Kawas aya nu kapanasaran. Ke dupi ti Cirebonna ti daerah mana kitu Aki teh? Ti bawahan terus mi. Ngan lamun Nini maneh mah pituin urang lolohan. Tepungna jeung Aki teh di Pangumbaraan. Keun engke we lah. Ari geus salse urang dongengkeun. Ceuk Aki Musani kawas nu megatan. Ari ayeuna mah. Percuma didatangan oge. Nah gitu Aki. Ani terus tatanya kasurung ku kapanasaran. Teu naonah Ani. Tapi ari keukeuh teuing mah hayang manggihan ahli-ahli waris Aki. Atawa ahli-ahli Nini maneh nya teu naon. Ngan alusna mah engke we. Di mana Aki geus taya di kieuna. Aki Musani ngajawabna bangun ngageuri. Nah Aki. Andi ngariuk kaget. Teu kunaha Andi. Atuh da sesa tuh maluluhna Aki di kapendakna oge. Buah persantenan, buah moal ka abdi teh. Yen abdi teh incuna Aki. Moal Andi. Kapan aya cirina? Haur koneng jeung ali mata pirus, gurat emas. Tah eta dua barang geus bisa dipake ukuran. Yen hidap teh incu Aki. Jabat eta aya deui hiji barang nu bakal bisa dipake ciri. Ayeuna disimpen keneh ku Aki. Tah engke di mana Aki geus eueuh. Heg cokot eta barang teh kumaneh. Dina peti wadah pakaian Aki. Dibungkus ku lawan bodas. Andi barang geus ngadenge katerangan Aki Musani kitu teh teu ngomong deui. Luk bae tungkul. Bari hatena mah kacida teu ngartina ku ayana sikep Aki Musani kitu. Geus tege. Tangtu Akina teh ngandung Rusia. Sakurang-kurangna tangtu aya hiji hal anu matak ngarenggangkeun antara Akina jeung kulawedat Ninina. Aki Musani atuh sanggeusna nyarita teh luk we deui manehna tungkul. Lembutanana sakilat ngebelesat ninggalkeun kurungan. Breh, naon-naon geus kajadian puluhan taun ka tukang. Breh nemogan deui. Jauh ti samemehna mursan ngabelecet ninggalkeun imah.
Nya ieu sababna nu matak manehna ayeuna ngahulag kana karepna Andi. Lantaran sahanteuna manehna kudu nganteur kalolohan manggihan ninina. Lantaran ku eta kajadian teh manehna teu kaduga nyogrogeun beungeut pikeun manggihan ku lewedet nu jadi pamajikanana. Kanca dangu sadayana karena nu keur lunta ka ujung kulon. Paribasa jauh hamo burung cunduk, anggang moal burung datang. Kalah kuleukeun dikeureuyeun teu burung anjog oge. Sajajalan waktu geus ngadeuketan ka urut padumukanana baheula. Teu burung we, hatena mani nyedet, rus ras kasuat-suas. Ku tetenjoanana nimbulkeun rasa kelar jeung kagagas. Tahun-tahun ditinggalkeun, ayeuna kasorang deui katincak. Bari mawa hate nu ngagedur muntab-muntab. Hayang ngabasmi musuh-musuhna ku jalan deuk nambahan deui elmu panemuna. Sorog kalebah imahna Mbah Jagur. Ngan ukur kari urutna. Malah ayeuna mah geus ngajejemrung pinuh ku jujukutan. Kawasna bae geus lila di ruwagna. Atawa memangna amruk ku maneh. Puguh baret oge geus kacida bututna. Jol ka imahna pajamian. Tembong pantona muka. Kakara ge manehna deuk pupuntenan. Di jero geus norojol manten Mbah Jagur kaluar. Puguh we. Lain deui itu ieu ting raranjungna. Sakedapan mah duanana kalah ka papelong-pelong. Weh, Surya ieu teh. Mbah Jagur nu pangheulana nanya, bari nadana pinuh kakaget. Sumuhun, abdi karna bah. Ai nya. Karna, syukur teuing maneh datang ka dieu. Mbah Jagur kasurung ku rasa sonona. Dinten teh oge ari kanyaahna mah geus saperti ka anakna pribadi. Puguh geus kungsi dikukut ti lelembut. Dirasanan ti keur budakna keneh. Teu anta parah dengan gabrug we. Karna teh dirontok, teu sirikna diceungceurikan. Sabah. Kadenge seorang nu nanyakeun ti jero imah. Daya lian ti pajamian. Harita teh keur anekak we sila bari nyarande kana bilik. Kadenge gorowokna Mbah Jagur teh. Ngan ukur beheungna we ulag ileug. Panona nu geus taya eusian teh ngan ukur bisa kucap kiceup. Wah, ieu Surya. Karna mian. Mbah Jagur bari nungtun karna dibawa asup ka jero. Saha Surya atan nepi karna. Pajamian tetep ulang ileung. Bari leungeun duanana ranggah ngararampa. Nya karna lain jang wijana. Mbah Jagur nerangkeun. Jang karna. Henteu jeung jang jana. Henteu mamang. Karna bari ngagentak ngarawu leungeunna pajamian. Jang karna syukur ka dieu ujang. Nah teu jeung jang jana. Si Ipah deui. Da geus teu ingateun kitu ka kolot teh. Pajamian rada ngageuri. Puguh nu diarep-arep anak minantuna. Ari ieu mun cengis bet kalah karna. Henteu mamang. Ari pagumilar damang kitu nana. Nah teu parayeun angkat kitu ka dieu. Daramang Abah sadayana oge.
Ah, parayeunana mah tangtos. Mung duka kumaha ge tah da teu aya kasauranana naon-naon. Eta we jangjana jeung si Ipah. Da cenah geus biceun kitu ka kolot teh. Ari jangnana kumaha tah? Ngawartosan heula teu waktos bade ka dieu teh? Kan tenan we Mamang. Mung nu aya teh Ipah we sorangan. Duka ka mana jana mah? Da Ipahna oge teu terangeun. Kan tenan hoyongeunana mah Ipah teh. Mung nya eta panginten bati hate we. Janana ayeuna tara aya di bumi. Mamang teh kungsi nalatahkeun ka Jang Jaja. Cenah mah manehna teh deuk ka Garut. Sumohon da aya wartosna eta oge. Mung nya eta sami we jajana ge nuju teu aya. Karena terus-terusan ngabohong. Wah, engke meureun pandeuri kadarieuna mian. Bajagur satengah nu ngagedean hate pajamian. Lantaran katempona pajamian teh lain deui nguyungna. Kasurung ku kahandeulanana dumeh nu diarep-arep kabuktian teu datang. Kukituna pajamian teh ngan ukur bisa tetelepek we sagala ditanyakeun. Hayang nyaho kumaha kaayanana nu jadi anak di pangumbaraan. Ari karna da puguh ngaran-ngaran nu ngadendem hate kaceuceup ka sakulobadetna gumilar teh. Puguh we dina nerangkeunana teh sama sakali jauh tina kanyataanana. Teu euleum-euleum. Manehna nyebutkeun yen Ipah teh sanyana mah geus teu betaheun nuturkeun nu jadi salakina. Lantaran seolah-olah dinyanyeri ku Wijana. Nurutkeun beja mah cenah Wijana teh kawin deui ka batur salemburna. Ya sababna nu matak didatangan teh Wijana kasampak keur eueuh. Memang salilana oge manehna teh sok ngotok ngowo dinu ngora. Ari ku manehna deuk disampeurkeun, paur mamalana. Kitu ti antarana wawadulna karna kapajamian katut kabah jagur. Nu tumarapna ka ieu nu duaan teh henteu jol-jol percaya kitu wae. Bakuna mah inget ka Gumilar nu jadi bapana Wijana. Asana teh biraku make ngantep mun ceuk nya teh Wijana kitu kalakuanana. Geus cukup kumaranehanana kateuleman. Kumaha kaayaan pribadina Gumilar? Dina ngaji bebeneran mah tara cuet kanu hideung, ponteng kanu koneng. Salilana adil tur asak tinimbangan. Dina harti tara pilih kasih. Sok sanajan nu salah teh anakna pribadi. Goreng-goreng oge jalma nu geus kasipatan ku sifat pinandita. Sabar darana. Nya saleh nya tawakal. Salilana tara leupas tina tata titi duduga prayoga. Anu ngebrehkeun yen Gumilar teh lain bae luhur elmuna. Tapi oge luhur adab kasopananana. Dibarengan ku ijiran sarta tinimbangan. Tapi sanajan kitu anggapanana, keukeuh we pajamian teh ngarukna mah. Wawadulna karna teh teu bisa leupas tina pangaruhna. Atuh bajagur nya kitu keneh. Manehna ngahulang salila-lila. Uteukna terus muter dipake ngararampa ucapan karna. Dipaparah bener henteuna. Ari nahana pangna ka dieu teh. Nah, peda geus ngarasa sono bae ka Abah. Atawa aya deui maksud nu sajena. Bah Jagur sanggeusna ngahulang, pok manehna nyarita nanyakeun pamaksudanana karna. Utamina matos ngaraosono we Abah. Atuh kadua perkawisna nyaeta saja ngunjukeun kaayaan Ipah ayeuna. Margi disanes-sanes oge. Tos janten dulur abdi manehna teh. Atuh sajabina abdi teh hoyong nambihan deui ilmu panemu Abah. Kitu tah pamaksadaan teh.
Karena bari ngararet ka pajamian anu gawena ngan kucap kicep we bari teu awas. Oh eta kungsi ngalap elmuna pagumilar na. Bah Jagur nanya deui. Teu kantos Abah. Rada kararagok abdi teh. Wih, salah atunana. Deuk nambahan ilmu panemu mah. Nah, bet kalah kajig-jig ka dieu. Ngaguru we ka pagumilar. Geus leuwih ti cukup lamun ceuk unana kapulungan teh. Nya satadihna we Abah. Sakantenan bari nepangan para sepuh di dieu. Atuh di Abah oge pangitan nya aya keneh nu teu acan diwiridkeun ka abdi. Nya alus we ari boga pikiran kitu mah. Tandaningnana teh teu miceun kanu jadi kolot. Tapi ari deuk neangan deui ilmu mah mending oge ka pagumilar. Eukeur mah nu di Abah teh geus koredas katuruk-turuk deui. Ceuk ras Abah mah. Ilmu panemuna pagumilar teh. Duh. Hese neangan pitandingeunana. Ongko nu diperlukeun mah kapribadianana. Asugahan we atuh. Saseureun sabeuneureun bisa kapulungan ku hidup. Karena barang ngadenge caritaan Bah Jagur kitu teh, beb we teu ngomong deui. Puguh pangna lunta deuk neangan deui pangabisa teh. Sasaatna pikeun yang hareupan gumilar. Ari ieu kalah ka dititah pisan supaya diguru elmuna. Malah bari jeung dipuji mani bebeakan kitu. Jangnana kumaha si Ipah teh teu aya talatahna. Pedah jangnana deuk ka dieu. Pajamian nanyakeun ka Karna. Henteu Mamang, teu aya. Mung kalah ka nyegeruk we Ipah teh. Ngaraos bingung panginten. Karna terus nyulutan pajamian. Ku caritaan-caritaan nu teu beda we ti ngandung racun. Tampolana Ipah. Pajamian ngagarentes bari celak. Panonungan ukur kongkolak teh ngaluarkeun cimata. Teuing naon nu kumanehna dipake sedih. Nah, pedah ayeuna mah manehna teh geus mimiti percaya kana caritaana Karna. Atawa ngarasa sedih. Dumeh nu jadi anak mani taya pisan caritaanana. Ngan nu tetela mah manehna jadi terus-terusan merbaikeun Cipanon kaluar tina kongkolak nu geus kosong molongpong. Mireungeuh kaayaan pajamian kitu tumrapna ka Karna lain deui ngarasa bungahna. Boga rasa geus hasil bisa ngagogoreng dirina Wijana. Hanas eta cenah Bah Jagur diperdih deui elmuna teh. Kabuktian teu mere. Teu jadi soal ieu. Lantaran aya keneh pun tanganeun nyaeta Bah Jamrong. Sarta kalawan rencepan leos we manehna indit nu maksudna deuk ngadatangan lemburna Bah Jamrong nu teu sakumaha jauhna. Ngaran-ngaran teu beda ti asa di lemburna sorangan. Karena dina lumakuna teh estuning sanggeunahna pisan. Ebre dina petalakuna sabaheula nu bangun angkuh gede hulu. Komo deui ayeuna mah sasat elmu panemuna geus nambahan. Sedeng ka urang dinya ari lain ka Bah Jamrong mah atawa ka Bah Bejo sobatna Bah Jagur. Kumanehna teh geus dianggap sepi pisan lantaran geus kateleuman pangabisana. Baheula kitu so teh. Ari ayeuna mah sejen deui. Tangtu itu ieu oge kangaranan hirup keneh mah piraku teu nambahan pangabisana. Tapi ari dianggapna ku Karna mah tetep we sabaheula. Saurang ge tah aya nu diambean. Kukituna dina srogna manehna pasangrog jeung hiji lalaki. Kolot-kolotna mah ngan sahandapeun pajamian. Karna teh jojol ngebrehkeun petalaku sarta bubuden. Nu matak pikareheunnaker. Karindat ngabalieur bari terus cumiduh. Kukituna si lalaki teh nu ngaranna Ki Baduri. Pikeun urang dinya mah geus taya nu bireuk deui. Kaustara jelema goreng pangadatanana.
bengal bedang dibeakeun ku sorangan lantaran boga angkeuhan ilmu pangawruh sarta tingkat pangabisana lain handap-handap. Atuh jol-jol muncereng we kakarna nu dianggapna jelema nu lukak lanyap campelak. Dan nyahoeun meureun yen manehna teh jalma sakecap kadua geplak, sahaok kadua gaplok. Katiluna jeung totonyok. Tempo-tempo bari terus we disusul ku bobok tarok kana babatok. Ki Baduri ngarandeg bari morongos kakarna. Naon ngajekes baraya? Ngarasa kaget kitu tepung jeung kaula. Karena ngebrehkeun lelewa teh kagimir. Oh nyaheuh deuleu. Kakara aing mah neuleuh mangkruk yoni. Paledek seperti sia. Ki Baduri jol-jol kasar we nyaritana. Ini gampang miwir teh. Can nyaho gitu kasih karena anakna Bah Jagur. Karena bari madengkreng ngahaja ngaran Bah Jagur disebut-sebut nu dipalar pangaruhna. Kumaha? Kutan sia teh anakna si Jagur. Si Jagur mikung. Reuhak segede-gede ngablesat tina sungutna Ki Baduri. Sarta kontan namlog kana beungeut karna. Atuh puguh we. Karena teh lain deui ngagurubugna. Jauh tina panyangka. Jeung tinimbang sieun mah kalah ka namlogkeun ku gegeuleuh. Lantaran Ki Baduri teh sanyana mah anakna Bah Jamrong nu harita deuk disungsi ku Karna. Nya pantes we jol-jol kitu peta. Lantaran Bah Jagur teh geus kungsi diceceleh ku bapana. Dumeh sanggeusna dialehkeun ku Gumilar teh. Bah Jagur kaayanana jadi nyantri sarta leket ngalakonan nu 5 waktu. Aduh kanca cag. Ieu carita urang pungkas heula kancanya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teunden di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.